Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi sadaya bade ngadamel drama sisindiran anu temana ngejelaskan tentang hiji budak anu buraong. Tepangkeun nami wasta simkuring Desti Fatimah Nuryani ti kelas 12 IPS 3. Tepangkeun nama kuring Ati Intan Pratiwi di kelas 12 IPS 3. Pangkeun nami Abi Dimas Purnomo di sami kelas 12 IPS. Jalan ka Cikole ulah pokok mawa ale-ale diajar ulah wale bisi engke capek hate. Nga isu moe pare kembali we. Isu ka bendungan ulah pokok make sarung. Hirup mah kudu ngabandung bisi engke kaduhung ditungtung. Jalan-jalan ke Cipubang di Cikubang ka pegat preman keun bae hirup mah gampang asa ulah tinggalin zaman. Aya emak keur disanggul bari dahar bubur. Hirup mah ulah bantangul bisi engke silakan dikubur. Ini isuk ka Cirangrang ulah poho moal parang hirup mah kumaha urang ngajakkeun ge ku sorangan. Unggal isuk nginum nu segar tong bari ngabibita batur. Jadi budak teh kudu bager nah jadi kadedes dulur. Neng yo. Koe isu moal kujang di parangan jeung minum jak ngadahar jamur. Hayu neng tong sok sorangan. Kurang ulin jeung loba batu. Janten pesan moral nate ti arurang sadaya nyaeta urang teh ulah bantangul, ulah ngalawan ka kolot, kudah nurut, teras ulah kumaha karep kahirupanana. Ajeng deui ulah sakarepna kudu kumaha cek batur ge kudu nurut. Ieu tong diturutan karakter dia ulah. Pamali.